Aduh, geus beurang deui beudak. Nengok kebon ya. Nengok kebon lah. Aduh. Haruh, ilah jatine gede-gede dak ampun neng. Jabon sakieu kene bae, jabon cenah jati bongsor. Tapi ucrit bae. Nek kumaha ngetakeun piduiteuna ieu aneh mah. Haruh. Aduh, ribut dong. Baru, ayo kaji dah. Baru, mau endah ya aing. Aing ngisi kebona. Bodo amat ting, mau ngisang. Balik lah, balik us burangnya ya. Jak kebon teu bala-bala amat. Balik. Wih, cabe aing baragus dah. Coba ieu lamun cabe amis rasana ngeunah meureun. Ieu mah ladah ya. Aduh, udang. Capek, mis nengok dunia dak. Woi, Bulan Haji. mana dia, Ceng? Dia mampir. Oke, siap Haji. Di mana ya Kak Haji? Biasa hati kebon. Geus nyangan sagala he, tapi di kebon tadi dong rada barau he. Gimana teh ya? Bau naon gue eta? Oh, gua di kebun Kak Haji mah. Kayak buang kotok. Wah, ngarang bau buang kotok dong, bau tai gitu ya. Ngarang dia mah aneh. Ih, buang kotok. Oh, murun buang kotok cengnya. Tadi cabe Kak Haji baragus. Tapi ada cabe ya. Kunaon dipikir-pikir rasana lada he. Memantak cabai lada karena entah amis Kak Haji. Laju. Nu mantak gula amis, kunaon? Memantak gula amis karena entah pahit. Laju. Eta paria pahit, kunaon? Nu mantak paria pahit. Memantak paria pahit karena entah asem Kak Haji. Mah dia mah ye. Bisa ngelir he mah. Abeli cing leutik-leutik dia mah ngalir kan ya. Geus intina mah eta mah kawasa Allah. Ubay Kak Haji kawas Allah. Haruh, cenah kawasa Allah kabeh ge lah. Jadi intina mah sakabeh ciptaan Allah eta aya hikmahan gitu. Nuhun Kak Haji. Eta kue mau ditawar ke kami Kak Haji. Oh, gerendaran kue teh. Katampi Kak Haji ya. Mangga. Kela. Dia mah ieu beuki dia beak bangkrut aing. Lapar sih lapar dia mah teu teu ngabangkrutkeun. Lamun ditawaran ngukur nih nyamul dong bayar kadar anak kotok. Hampura Kak Haji lapar Hampura Kak Haji ya. Hartu nuhun ya ranginang mah. Enggak, ngabeakun teh masih eta. Haruh, capek. Nope. No. Nope. 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 Nope.
Nope.